Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang Sunda mah loba pisan untung nak. Contohnya nyari buhung duh di Anu euy. Yang pernah aja. nyari buhung euy. Nah tadinya bisa nyeri beheung gitu. Sare euy urang teh salah bantal. Kalau Nyari buhung kieu euy. tapi untung salah bantal, coba mun salah kamar. Meureun sawak-awak nyeri nage. Untung. Kemarin orang ngejual sampo murah. Sabaraha ka kilo ayeuna? Ngan 2000. 2000. Heeh. Eta nu urang di Kubang. Paling kabeh saleuweung. Naonna. Sampeuna Tapi eta untung main tujung tanah-tanahna. untung. Kemarin orang ngejual TV. Beli nama 450.000. Kemarin kurang dijual karong sokong. Kan 15.000 coba. Untung eta nu meuli oge. Tukang rongsok nu untung aing nu rugi. Untung. Jangan manggil budak orang. Anu mana? Anu pendek bulu di hidung hirup deh. Sana mina. Agus. Coba geroan deh. Agus! Amin juga awek-awek. Jadi kieu nya urang teh aduh. Hiji awewe urang teh ulin bareng di deketan kurang. Laras. Ngaji dianter, balik bareng dianter. Nya geus pokona mah geus lila we ulin ka mana-mana duaan urang. Mohon. Pokona mah perjuangan teh nyaan teh eta mah. Oh, laras. Tapi giliran orang nembak teh ya Allah. Ditolak cek eta. Kurang naon atuh aing teh. Tapi dibalik ditolak teh sok aya hikmahna. Untung eta sia agen teu stres. Tingali babaturan kuring. Tapi ka burung tuh ayeuna ulin di jalan tataranjangan. Untung. Ambek gitu. Kunaon wah? Kemari orang mau di ayam bakar. Untung tuh dibakar jeung warung-warungna. Ane sia, Kan itu. dor. Untung. Sendal tinggalin. Kunaon mak? Kadek orang tuh. Kadek kunaon? Cutter. Cutter. Panas diri. Buntung kan tuh. Itu. Untung atuh. Sampai buntung mah. Untung.